Idung-idung kepada lindung, aki-aki ngalah belut, kaduhu aing kaduhu gableg saraki kanu purut. Asa kepada ringung, udah ngaku timulan, are kapasilingan, oh sieu lamun sorangan, punya salah yang baik dan kesibuk. Nyai teu kudu bingung, kegeurang nyokot kese, wadah kese, lamun beres alungkeun ka kebon batu. Jangan sampai ada bunga yang lain di ruangan. Aku takut sayangmu terbagi, aku takut rindumu terganggu pada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama as-sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ahli syirki wassalah wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidina linaili sa'adati wal najah. Amma ba'd, ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Al-ayah. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa qala aidan arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulaqa'uhu salihina wa an yakuna rizquhu fi baladi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, asatid wa asatidah, para kiai, oke anu geserkeun mik. Mudah-mudahan panjang umur. Los teuing batur para ikhlas. Tinggal mainna bae sorangan. Sayyiduna Mukarram sesepuh pondok pesantren nu aya di ieu wewengkon Iwah Kelawarti, muga-muga
Kamanfaatkan ilmuna kontinuitas dugi ka poe ieu pesantren ieu ma'had lembaga pendidikan Islamiyah mugi ulah pareun dugi ka poe kiamat amin. Ais pangampi papayung lembur papayung negara pangersa Bapak Kubu akan api lurah pangersa Bapak Ketua MUI Desa Eta Neglasari biasa namanya Can Payu mudah-mudahan di desa kalau desa anu makmur di desa kalau desa anu baldatun thayyibatun warabun ghafur. Satu salah saya yang saya dirinya kalau gini dia tak kosong ada yang saya dirinya ada Pangersa BPD kali LPM Ketua Karang Taruna oke Babinsa kali Babinmas Bapak RW, Bapak RT, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat kasadayana para upuh lembur muga-muga barokah ilmuna barokah hirupna barokah turunanana amin. Kalian urang sadaya kempel ngaliung dipanggihan sohibul bait teristimewa pangersa Ulawargi Jembar Bapak Osin Salahuddin miwah Ibu Dede Hayati anu parantos ngarahukeun mujanten putrana nyatana Ananda Hamdan Rizki Maulana atau Maulana Hamdan Rizki Maulana anu parantos ngalaksanakeun akad nikah perjanjian anu eta perjanjian teh zahir batin dipaeun Allah Subhanahu wa taala hakikatna jasikeun ku para makhluk nyatana malaikat jeung manusia seorang insan biasa mengikat janji suci di hadapan Allah dan para malaikatnya dan kita selaku manusia bersunting seorang wanita yang cantiknya luar biasa di mata Hamdan atau kalau disalahkan nama tulis ini mudah-mudahan ia dua sejoli dua insan dua anak rugi karena ridha Allah amin sehingga dua anak termasuk dua hamba Allah anu ngalaksanakeun rumah tangga anu salamina nincak dina ridha Allah Subhanahu wa taala cenah maranehna dua anicak dina khilaf mudah-mudahan buru-buru tobat ke Allah Subhanahu wa taala. Wal kitu ngiring bingah ngiring ngadoakeun ngiring sambung doa ieu perjalanan dua insan anu munggaran nyatana Hamdani Rizki Maulana sareng Neng Rani Yuningsih wilujeng beber layar tarik jangkar ieu kan coba isi. Muga-muga hidup duaan sing pageuh paseutna. Nah kami ilmu sorangan. Mudah-mudahan ieu Kang Hamdan sing kuat paseutna. Amin ya. Amin. Aita kita baca Quran itu cuma nyanyi baik. Iya, motor kali kuat. Lamun ayah nu baca Quran dengerin, jangan mengocoklah. Ame kurang, tapi menang roh mah. Tah, nuawi dengerin.
Cuma batur pidato ujung ilu abdato. Jadi pohon deh aing bieu naon. Fase. Mudah-mudahan ieu panganten sing kuat faseuna. Kuat fisikna. Oge kuat pesakna. Jadi lantaran rumah tangga teh nyaeta ibadah fisik, ibadah fasik, ibadah pesak. Terus ke? Sarua di ibadah haji. Teu boga ongkos nu eta jelema nepi kali boga Mekah. Semua dari leumpang ya sarua bae make naon? Atuh nah, ieu oge urang doakeun muga-muga hamdan oge rani duanana sing jadi sumber kebahagiaan kanggo ibu Rahmatna. Ieu Mang Osin anjeunna ngajak mulan di Tangerang. Lain rek ebrek, lain rek ujug liat takabur. Hiji deui tujuan jalma ngayakeun walimah nyaeta hayang naon? Sambung doa. Nah, ngarap-ngarap sambung doa. Datang tamu, datang dulur, datang baraya, datang tetangga ayah. Senajan ieu konteksna bunduh mantu, tetangga teh tetangga hajat, kosong manantuan kosong. Aya mun tetangga mangkos ieu saniku keneh geus buka di dapur bisikan kita bawang bodas saya. Beureut bawang beureut aya. Masuk eta. Yo. Jadi kumaha? Mir bantuan ieu urang kentan teh sini aya. Edo kadia tuh. Aya. Dede kadia aya. Bukan ada besok. Wati aya si Wati. Neni aya. No aya. Si no segala aya. Imas aya Imas. Oh Imas ya aya. Oh kade aya. Oh ada seneni ngoki roh yoyo mimin di sini aya. Uplah kali ngeuretan kentang. Ngeuretan wae bawang bodas aya. Ngeuretan wae muncang aya. Tah eta urang. Juju aya juju. Nya. Tah maka ieu nu hajat teh balieukeun lantaran ari hajat mah samitu geus sarang. Samitu geus mulai. Aduh. Bisi urang dieu ngobrol jeung nu hajat teh pati nyambung hampuran lantaran aya nu hajat mah loba pikieun. Betul. Nya sama kayak di nama naon di kampung kayak di masyarakat mah geuning pangrasa kiai. Aya bae ada untuk kabedaan. Aya di tetangga untuk katoel aya. Nah, isuk mangkosin toel wayahna. Ampura saya kan dari katoel toel tadi toel wae gitu. Aya tetangga untuk kabedaan aya. Yun. Pernah saya coba bantu, iya boleh terlihat dia bantu. Ayo, kabedaan. Ya kapan nih pada cincin dari luar gitu ngomongan apa? Ayo begitu ayah. Makasih deh, oke sih deh. Deh. Mana dia nama? Itu saya ngomong enggak? Makasih deh, oke sih deh, hampur. Bisi deh hampura, bisi ayah tetangga nu tilu biung teh, terus gitu kan? Bisi ayah tetangga nu kaburu teh, orang sih deh hampura aja. Ulah asa dilipang korban, ulah asa dilipang naon, pang alusna asa dilipang alus gawena sehingga ulah teh batur nolong kabina-bina teuing dengan syaitan. Nah, urang itu sing teh ha. Ieu ge puting ieu sing teh hampura tetangga kagandengan kumaha kosin. Gara-gara mangkosin hajat atuh kieu hayang ngacablak di dieu. Jadi urang kagandengan hampur. Hampura mudah-mudahan ieu liungan urang teh sing gede panghampura dari Allah. Amin. Kabina kangge hajat umumkan yang hadir, atuh boleh di mudah-mudahan kurang kami menang panghampura Allah, amin. Ya Rabbal alamin. Nah, baik deh, bisi kurang beliau nanya kaca dedeh atau warnanya sama kosi, pangantin harus pasti saya tak perlu padahkan. Lantaran itu tinggi sama namanya itu tubun ya dia anak bunga. Atuh daripada tiga namanya menimbun dulu kan tiga robi. Terus kok lantaran dia panganten namun tinggi itu boga agenda sorangan je.
ibu tinggi dari prediksi pengantin terus boga agenda mau bongseng celengan. Maka kali ditanya ke pengantin pemegang tengah terus lebih ke mana lakon. Aing kuseureun ieu kahar di judi kalau aing enggeu. Maka ieu mamura kata-kata sadayana kanggo raya bisi dari teh dina hajat maksud dia. Aya kakurangan oge paminten aya teu pati kakembalan teh hampura. Maklum nu hajat mah loba pikir. Oh pikir atuh ieu teh da nyabrang jalan ka dieu atuh salat hidupna. Teu pikiran bener. Betul. Encan eta muka awe meureun kabeh pan kudu dibere. Naon? Paleueur kitu meureun. Nya. Kudu dibere paleueur meureun nu batu oba sami kumaha ceedo haru. Nya. Kudu dibere jadi eta paleueur eta yang mulai sakun. Nya nya. Nah, eta mikiran eta. Laju pandarata kabeh tamu udah tangke tamu nyamung ka cerede. Opat lagi maan hari subuhan ngomongkeun aya. Nu ngaluskeun aya nya kitu teh ai hajat teh lamun ini halus ku halus jadi omong betul. Hajat leutik jadi omong, hajat gede oke jadi omong. Betul. Betul. Is nah. Isi masakan ini nanti ya. Oh, masakan hiji luasnya. Mama pakai itu jadi omong. Pengaruh di lembur, iya ciri urang lembur, urang rame lakan do. Rilakeun wae, kemudian mah urang deket tuh kayak urang sini omongkeun berarti deket gitu. Mau ngomongnya. Nah, maka ieu mah kuring mah pakai lain rek ngaurkeun ilmu, pribados maka dia. Ampun paralu dari geus boga aya pasantren. Dulur ngakosin atuh kiai boga pasantren. Dulur cidere anu sarua. Maka dia maka dia lain rek ngaurkeun ilmu, lain rek ngabedaan naon? Bulu bitis. Padahal cedeungna ka lain bitis. Lain rek ngabedaan model kamari, ieu mah rek silaturahmi bae. Ngiri ngadoakeun ka Kang Hamdan anu anyar payu sakitu. Mudah-mudahan sing naonna sing bulet tekadna keur mudah ridho Allah. Sebab rumah tangga teh aku geureunan urang supaya nepi kana ridho, supaya nepi kana ridho Allah. Maka itu sampai deui kuring mah sejak ngahibur kana hajat cenah aya saena di lebatna cariosan anu sae muga-muga keur naon angan hate. Teu caage atuh haneut-haneut. Nah, ieu makosid kurang disebut kieu hai teh tah. Lepan makosid dieu ngobrol kepo saleutik. Hai teh eta. Sebut kieu hai pada naon kepo cak ai. Atuh engke kitu bermoal dieu jaga tenan kanggo kayak dua kali nyarita gitu mah. Maka disebut kieu hai teh kitu. Sanajan urang meureun kitu bisanya angan. Atuh ngahaneut-haneut syukur-syukur keurnya angan diri kulawarga, diri keluarga jeung lingkungan muga-muga urang kabehan bisa tidak kana muni naon anak milampah eta. Teu batur ge urang teu kawas batur nyeun pasantren, teu kawas batur nyeun madosa, minimal aya keurnya angan anak pamaji. Mata kuhay teh kitu. Teu gagedur ge haneut-haneut dalam dan ini liwat kayak asap ruhai maka masih betul cuy anu mulut lauk nyampe daging gedur atau tutung betul tapi kusun ruhai mah asap jerok-jerok betul nah mudah-mudahan dia oke dia asap hati nak kabuka amin dan karena pertolongan dia Allah dari hidayah milik Allah saidai yuk kurang kawitan hiji senandung sholawat dan kitab Al-Barajati spesial kanggo mangsin biwat sedere. Kamina panganten muga-muga aya hasrat tekad keur salamina nuturkeun akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholatullahi ma lahat kawaki versi 7 Mei 8 rawahu Syahrukan. Orang nyanyi, orang nyanyi.
Mana para usaha itu? Rasa sedayana Oma kauran dia mi HP memeh abdi ngawitan kamada ti payun. Punya ieu nu nyarios jalmi biasa, ieu nu nyarios sarua kaos ibu. Lamun lapar atuh sok. Ngomong. Sok ngomong di situ terus. Sok lamun lapar. Lamun haus. Mules. Oke, aku minta. Modal. Anjir modal. Oh, masalah kita. Enggak tidak habis orang dia. Untuk aing kawin ka urang dia. Eta kan balik buat. Dia nak kasih buat bapaknya. Jadi kanu kaki abi oge zali biasa. Makanya ari jalma mahal insanu mahalul khata wan nisyan. Jadi bisi engke aya tempat nyarios di soledat lisan, di careto bari ngahampura. Manawi abdi panginten hari linggih mari Ciamis di Kelurahan Mareber. Tapi abdi kawit mah di Serang Banten. Di lembur Cinangka, pangrasa Pak Kiai kantos di situ di Banten lami. Lumawi anjeunna kuningan lembur abdi tah. Mangga panginten taroseun ka Pak Kiai bilih engke abdi bahasa aslina kaluar hampura. Mere hampura.
salajengna pangku lain kita ngomong ibu nu diuk di darinya make ampar henteu make kardus seuleung atuh make kardus mah lain naon teh ya kabejaan cicing etit aya yo beda jadi kabejaan lamun euceul diuk dina tahu tidak bersih ieu tah geus eta kan beneran tau bahaya awewe pakai diuk kada kana keusik kana tahu jonggon ngaji 2 jam di puing beres ngaji kacang sirungan kayak gimana aduh orang pulang teh lambai akar sebentar mah kadang aja sirungan jadi buka kacang centin ih lain pas ini tuh eta rekor sih dia mah kiri kan tuh lain tuh henteu ai ka sampah mah ngan eta mun sapoe sudah gatrek hayu goreng di rumung toko ih ai komo teh ada pakainya eta urang apal atul di mana wasilah toko mah naon cicing meuningin wasilah toko wecekan terus kan sahajal manut hayang bagja bagja dunia tur akhirat parat akhirat tu di akhirat semua kawan ibu sakur jalma anu rumah tangga ieu pasti cara pakai yang kasupan dia sudah tahu proses mana proses sampai mana pakaur ayah ya cing dong tenang ayah pakaur tenang kudu aman kudu tatib lantaran orang ngelaporkeun kita itu beunceul lamun resek lamun teu jatuh laporkeun ku pakaur si mau nang behel teh kalau orang mah pakaur mah geus kaur mah sok daeng teu nyawe ya lantaran mau jadi kaur lamun teu bah lamun jadi kaur lamun teu bah batur henteu lamun pakaur nyawer berarti mun teu nyawer teu bogaeun duit gedengan terus kan saha jalma teu hayang bagja rumah tangga tapi dihayang betul ulah nanya kalau geus kawin kakang Hamdan geus guguh si eta mah penting ide beja macam ada yang pakaur hati-hati waspada lah baik aya nu lokal berpusat di imah Mang Osin titik depan di kamar pengantin mana dengan kedalaman titik depan 17 cm nyatu ukuran Indonesia malu ini sakit lah dengan getaran 3,2 skala Richter. Mata bisnis ini kayak penting ada yang raket. Apa sih? Lamun Mang Osin jeung Cireleh yang nguping lukat raket tong ibu. Kok Cireleh kepok terus kan? Ada naon? Oh, kita urusan udah mulai. Kok bebeun? Bila perlu Cireleh nguping lukat raket geus kuning nurutan. Paroka sunatnya itu urusan eta mah cuma apa urusan panangan masalahnya yang halaman tanya ulah nanya kakak Hamdan geus kawin tuh tanya kalaja anu udah naon jomblo bisa dilihat tanya ka
jomblo bisa diri atau ayah tuh kakak janda bersertifikat. So, ayah apa dia? Ayah. Ih, aku kan bisa lihat murah sama itu. Ayah makan bangga macam macam. Ayah. Betul? Betul. Tanya kak, punten lain kahiratkeun. Kamang duda, ayah duda. Ayah. Tanya, ayah hirup bangga. Ayah. Betul dah? Betul. Makanya itu di Sumedang pakainya, ada Inggrisnya. Di Inggris ya. Panasnya. Panas, masuk ke Eropa biasa Inggris tuh tinggal, betul? Makhluk kan ya? Nyaroda kaciamis Meresa muna jong lesa sabon Naduda keusung tiris Meringan hidup baik Kang Hamdan ngalangkungan akad nikah ngarep-ngarep hiji jalman khususna muslimin khususnya jalmi muslim dengan melalui pernikahan maka berharap dia menyempurnakan agamanya, dia menyempurnakan ibadahnya. Kenapa? Ketika seorang lelaki dia menikah maka dia sesungguhnya sedang menyempurnakan ibadahnya melalui rumah tangga. Iya Pak Bu, aktivitas ibadah kurang meningkat, aktivitas ibadah kurang bertambah. Sebab rumah tangga seorang lelaki menjadi qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Eta kecap teh bageun soleh, lain sanjungan lain pujian ti Allah, tapi eta teh penugasan ti Allah. Maka sabot hidup ngalakukeun akad nikah emu keneh bahasana Kang Hamdan. Nah ningal. Emu keneh bahasana. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Ya Hamdan. Jadi tidak kosong seri. Aku cerita. Ya Hamdan. Angkah tuka wazawaj tuka ikhlas. Bapak nikahkeun jeung bapak ngawinkeun hidup. Ka putri tegas bapak kamu hidup ikhlas. Kamu keneh. Lamun ku Hamdan ditelaah eta bahasa. Eta teh bahasa wali, bahasa kolot, atau napi wali nu dikuasakeun ka eta jalma atawa bapak tegasna berhadap-hadapan dengan Hamdan. Aku pintar kamari, kira sabaraha dinten? Kamari pisan. Oh, budak menyenangkan. Kamari mah. Bapak ngawinkeun, bapak nikahkeun jeung bapak ngawinkeun hidup. Ka putri tegas bapak Neng Rani Yuningsi. Putri bapak kamu hidup karya di mas kawinan. Kau sahoya dibayar tunai. Kumaha Hamdan? Tarima kula nikahna dan sebagainya. Maka lamun ku Hamdan ditelaah secara detail bahwa bahasa politik Hamdan. Hei Hamdan, poe ieu geus datang takdir Allah ka kami. Poe ieu anak kami kudu keluar di imah kami. Nuturkeun hidup salaku pamimpinna dina muda ridho Allah. Nuturkeun hidup salaku pamimpin anu jadi pamimpin dina ibadah ka Allah. Nuturkeun hidup keur hirup babarengan di dunia keur ngawontal kahirupan akhirat. Hari ini putriku telah menjatuhkan pilihannya untuk hidup bersamamu, rela meninggalkan kami berdua. Dia adalah anak kami yang kami besarkan dengan segenap hati, yang kami biayai dengan penuh kerja keras, yang kami penuhi seluruh keinginan dan kebutuhannya.
aku ayahnya yang menjamin kenyang atau lapar dari perutnya. Dulu aku ibunya yang selalu memperhatikan setiap kebutuhannya. Dulu aku ayahnya yang selalu berjuang mati-matian siang dan malam untuk memenuhi kebutuhannya. Maka hari ini takdir Allah telah berlaku kepadaku, yaitu anakku harus lepas dari tangan kami, dari tanganku sebagai ayahnya. Dia lebih memilihmu untuk hidup bersamanya. Dengan kata lain, dia menaruh dan menyerahkan seluruh hidupnya, harapannya, suka dukanya untuk hidup bersamamu. Silahkan engkau bawa kemanapun engkau pergi. Engkau bawa ke ujung dunia, silahkan. Engkau bawa ke puncak gunung, mangga. Engkau bawa ke tengah lautan, mangga. Engkau kasih makan sehari 3 kali, silahkan. Engkau kasih makan sehari 2 kali, kajian. Direk foto, mangga. Direkeun mah. Rek dibere sapoe sakali, mangga ari diteuna. Tapi ingat Bapak, bawa anakku ke hadapan Allah sampai selamat dunia akhir. Kalau sampai anakku celaka di hadapan Allah, maka aku ayahnya yang pertama akan menuntutmu di akhirat. Dengarkan ini wahai para laki-laki. Anjay, koba kakak. Dengarkan ini para laki-laki. Terhitung ketika kita membawa anak orang tua kita, anak mertua kita, terhitung ketika kita membawa istri kita, dari situlah starting point kita dimulai. Dari situlah kita, poin awal kita dimulai. Maka hari ini Hamdan harus husnul niat, harus niat teknologi. Arek ibadah. Namun benar ucapan Hamdan rek ibadah. Arek sing gede. Sing gede. Nah gede. Yo lagi. Tuh mata yang nanya lagi. Jadi kalau ada lagi mau ditanya gitu lah oh tanah-tanah tuh tidak nomor ya tidak semangat ya kalau tidak berdaya beda ibu-ibu loba ibu-ibu satu lagi nyengkel di tengah skill oh ditinggal di kurang di riung di kurang di tepung itu bikang oh dihadapin kurang dari oh itu tinggal juga kereta bikang malu lu iya di jorok iya ya bikang oh bikang dua itu iya lagi kurang di kurang macam-macam ya hari ini lo pakai bikang lagi ulah yang ulang di dulutan tapi bikang bikang kabeh paling asal kurang ya punya oh tapi kan kita kain nembak kalau masalah kita lain pagi tuh bulan garang tadi salurkan Hamdan badai ibadah maka hari ibadah mah kudu bulat tekad kudu alus niatna sebab innamal a'malu binniyat sapastina jadi henteutna eta amalan urang teh kumaha niat tekad teu dina hate naon niatna hiji niat nuturkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saindang-indang urang rumah tangga mimiti urang naon wae tadi nepi ka engke ulah lepas tina niat nuturkeun sunnah Rasul sanajan kenyataan anak urang can bisa sakurat kita
dan bisa secara kafah orang, tapi berusaha sekuat tenaga untuk kita mengikuti akhlak Rasulullah, untuk kita mengikuti sunnah Rasulullah, terutama dalam rumah tangga. Ketika kita seorang lelaki memimpin rumah tangga dengan mengikuti akhlak Rasul, dia tidak akan menyakiti istrinya, dan dia tidak akan berbuat zalim kepada keluarganya, dan dia tidak akan pernah lalai, pernah abai kepada kewajibannya. Kenapa? Karena yang dia kejar adalah ridho Allah. Ketika seseorang menjalankan sunnah Rasulullah, maka dia sedang berada di jalan yang benar, maka dia sedang berada di jalan yang telah dibentangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dua nana niatan rek nuturkeun sunnah Rasul, judul lagi ibadah ke kapendak di jalan, kapendak oke di tengah jalan, kapendak oke proses sepanjang perjalanan, bisi sepanjang perjalanan, di tengah-tengah perjalanan kayak katingali aya pemandangan fenomena kakurangan hamdan kabuka, kakurangan rani kabuka. Nah, disitulah tantangan kalian berdua, disitulah ujian kalian berdua. Sini ingat terkaya. Pada lagi ditanya di masjid, di mana pendaknya bersekolah? Terus ini lagi 8 tahun. Ih, jangan ibu bodoh. Buku ada 8 tahun yang harus kawin buat di bahulah. Dia pernah hamdan, ada apa di bahulah? Jadi, Kang Hamdan, jangan sampai rumah tanggamu kalah dengan masa ta'arufmu. Loba contohnya masa ta'aruf lila tahun-tahun, rumah tangga gara-gara egois, gara-gara tersabar, gara-gara terbulan tekad, prai seumur. Na'udzubillahi min. Maka hiji diperlukan bulat tekad, maka lelaki kudu kudu. Nah, boleh aja. Lelaki kudu gede tanggung jawabnya. Lelaki kudu gede kasabaran. Sebab dari seorang suami, dari seorang laki-laki, istri hanya butuh 5 hal. Benar? Istri butuh 5 hal dari seorang suami. Hiji besar, 2 panjang, 3 kuat, 4 keras, 5 tahan lama. Jadi kalau jadi zaman ini jadi karena apa jadi kalau sepuluh ton, hiji gede. Nah, jamu deh ya. Jawabna. Belut. Hiji besar, 2 panjang, 3 kuat, 4 keras, 5 tahan lama. Apa yang besar? Seorang lelaki harus besar tanggung jawabnya. Seorang lelaki memang besar tanggung jawabnya, maka diperlukan besar kesabaran. Ulah epes umeok meme mantok. Pongan hamdan hayang kawin ketik-ketik ma, ketik-ketik pak, ketik-ketik ma. Hei. Ini. Sing kuat, sing sabar, mun bisa mah bagus soe. Masalah rumah tangga ulah wakak babalik lebih kakolot. Sebab bisa kabeh kolot bijaksana, kalau nama kolotnya minta. Ulah komo anak bener salah ge pasti. Tadi ulah komo anak bener salah ge dibela saha nu tega ku anak teu kasakeun. Anak-anak aing, daging-daging aing, nu nyusuan aing, nu ngabejeun aing, nu gendol aing. Atuh kok euy. Kali-kali anak orang di naon, dipisah. Ridho henteu. Tah, lebah dieu Kang Hamdan, lalaki mah sing kuat kasabaran. Tobokan nepi ka kolot ulah. Harupan kuduaan dan teh hayang. Wah.
ulah babarian, ulah FS Menger, ulah babarian. Kalau boga masalah satik, mak, boga masalah satik, pak, simpuan harus perduaan. Dengan begitu, seiring bertambahnya pengalaman kalian berdua akan mengalami peningkatan kedewasaan dalam menghadapi perjuangan hidup. So, kalian apa lama merekam dan memek kawin. Kamana yang merenya. Kolodos, betul? Tolong. Ayo nama. Tinggalkan kebiasaan lama, kebiasaan kerajaan, kerbujang. Ayo nama naon. Ayo nama saya pendamping. Maka kemanapun kau pergi, pastikan istrimu tahu agar dia tidak merasa risau dan gelisah, agar dia tidak merasa tersiksa. Betul? Sanajan hamdan arek sakurek nusuk. Aya, rek nusuk aya. Hah? Loba. Sanajan hamdan sakurek nusuk. Beda kalau majikan, bisi aya naon, bisi aya masalah, bisi aya tamu, bisi aya naon, hari apal maka majikan mau jadi fitnah. Harus dipegang mandat. Harus kan? Jadi hiji tugaskan hamdan sing gede kasar dina pimpin rumah tangga. Jalma ayeuna lamun teu boga lamun gede kasabaran loba nurunkan rumah tangga. Deui Kang Hamdan jeung tanyakeun tah. Tanyakeun taroskeun ka kolot-kolot urang, ka uak-uak hidup anu geus heula rumah tangga. Naon jimatna? Deui kabeh ogena diajar sabar. So, rek santri, rek kiai, rek rakyat, rek pejabat kabeh ogena diajar sabar. Numawi ulah sok babarian. Ngajenna? Ulah sok babarian. Sing inget keur hayang. Ngajenna? Sing inget keur hayang. Hiji sabar. Lalaki gede tanggung jawab. Ulantaran gede tanggung jawabna kudu sabar. Sebab isukan di poe kiamah lamun lalaki teu sabar, lalaki lompat dina lari dari tanggung jawab, bakal datangan ku anak pamajikanna. Kumaha anak pamajikan urang? Ya Rabbana, khud haqqana min hadzal rajul. Mun Gusti Pangeran Abdi, sandak hak abdi ieu ti lalaki ieu. Saha? Nu hiji pamajikanna, nu hiji anakna. Nah, sebab ieu lalaki lari dari tanggung jawab. Sebab ieu lalaki teu sabar. Akhirnya gara-gara teu sabar lompat dina masalah menghindar. Nauzubillah. Insyaallah barang muat sekarang. Surti apa? Nu kaduana lalaki mah kudu panjang naon? Panjang pemikiran. Kan? Ulah kena akak neangan duitna, ulah kena akak neangan apakahna, ulah kena akak disebut pemimpin dina keluarga. Aya naon-naon mah hargaan pamajikan. Musyawarah. Kosong gak jadi ajak musyawarah. Masih ada hukum utara diajak meren. Kosong gak jadi ajak padami. Kata mereka sanajannya betul duit menang kakak neangan pamajikan dengan urus rumah tangga. Eta awewe lamun diajak musyawarah terkait urusan rumah tangga, insya Allah awewe asa dihargaan, awewe oge asa diayomi. Numawi lalaki nu gagah mah lalaki nu bisa ngahargaan paman. Lalaki nu bisa ngahargaan paman. Banyak di antara kita, ai kawatur nama ngahargaan, ai kawalat nama balat uli nama wani ngahargaan, ai kawalat gawe nama mainan daek ngahargaan, daek timbang rasa, daek mainan ngerehan, betulaun aku pamajikan daek ngerehan sedeh. Ini ngerehan saya sebenarnya. Sok udah yo, langsung kakak. Kadang-kadang
Kadang-kadang kurang Pak dinasir kalau pagawean lo pangerehan kamalan ayah pernah Bapak? Ayah tidak teuing. Kakak oke kadang-kadang kabalan teh geuning nyabaran disabaran dileukeunnan osok. Pun kunaon eta tidak bisa. Ojo oke. Ganti ya rumah lagi baik. Tenang Pak, sebenarnya dibobok. Ojo oke. Tahun. Ai jeung balad mah menihanan siling. Ai jeung besti mah silih injuman. Oh. Ai jeung besti mah silih traktir betul. Ai jeung besti mah silih beda. Ai jeung besti mah silih injum. Begitu perhatiannya ai ka besti mah nah ai ka sakitu ceuh perhatian. Oh duitan. Tuh, poin Pak, luhur duitan. Ada poinnya. Duitan. Ngandung panjang pemikiran paham kan? Lamun AA rek ngalakukeun sesuatu perihal perkara urusan rumah tangga libatkan pamajikan supaya naon ketika berbenturan jeung dilema berbenturan ieu lengkah urang ninggalkeun masalah atau berbuntut masalah moal silih pangloh moal silih ukilan moal silih salahkeun eta utamina lain masalah eta lain masalah pamajikan dunia ngan ketika urang menghadapi masalah tidak menang duaan akhirnya moal silih salah kartos itu nah eta di antara musik anu kasalahan tadi lu dua ya tadi lu katilu lalaki mah kudu keras atuh ibu bukan salaki koye euleuh kahe kolesterol ngaleo apa kayak moal di arah moal moal siapa nah dan kalau lagi mah kudu keras teh kerja terutama keras tekadnya untuk membahagiakan anak istri keras tekadnya untuk membawa keluarga ini ke hadapan Allah selamat dunia akhirat. Konteks di Al-Qur'an Kang Hamdan ku anfusakum wa ahlikum berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah maka berjalan keduanya menyusuri menapaki Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah tujuannya kerja keras tekadnya kuat bulat rek naon hayang nepi ka surga Allah hayang nepi kana ridhoan Allah sebab jalma bagja di dunia mah aya batasna. Dunia laibun dunia mati tuan ada dunia mah dohirna tipuan tapi lamun kudu baruga ilmu mah baruga akal dunia teh ibro naon pelajaran bo kunaon dunia disebut tipuan sebab nu bagja bentukna bagja di dunia teulana nu sedih di dunia oge teu aya kala urang hidup di dunia bagja bunga aya kala urang hidup di dunia sedih narangsa nu sedih teu angger sedih nu bunga oge teu angger bunga nu mawi dunia mah dohirna teh tipuan tapi hakikatna mah ibroh nya eta
pelajaran liulil albab teu jalma-jalma anu boga akal, jalma anu boga pemikiran, pikiran muhamda. Namun ieu tujuan Allah nyatakeun urang. Oh, teu aya deui illa liya'budun. Jadi setiap tingkah urang, boh di lingkungan rumah tangga, boh di lingkungan pagawean, niatan ibadah. Ku niat ibadah eta, boh di mana keur kumaha ka mana wae urang niatan ibadah, muga-muga urang kabeh hadapi kana derajat takwa. Amin. Hayang baca, hayang. Asli hayang baca. Oh, jangan duit tong beunteun. Tapi pokoknya ulah harap-harap katenangan. Sebab ari hate tenang, lain ku duit, lain ku harta, tapi ku kata kuatan. Pek bapak nyakal ku nyakal nak duit, boga ku boga nak duit. Anggar terhadir tenang teh, sebab ketenangan itu hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang telah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketika bapak ibu balik bawa duit tapi sesa ngabohong, bohong. Bapak ibu bawa duit ke imah tapi sesa ngabohong, sesa mesot. Gara-gara loba HP, bapak-bapak kawani suara tuh begitu dibawa ke imah teh ternyata tidak utuh. Kamar salehna pakai ngabohong, kamar salehna pakai ngumbar nafsu, ngumbar syahwat, minuhan nafsuna, minuhan syahwatna, minuhan kahayana. Akhirna anak pemajikan diberes sesa tenang kakek mau apa? Tanya di wanita kalau sudah sholat isya, ada uang, ada uang. Oh, nyawa dia ini uang tak benar. Tanya kalau sudah sholat isya, tenang mau hati. Itu menandakan orang yang bisa hidup cincin dina salah, Pak. Jalma mau bisa hidup cincin dina salah. Fitrahna jalma mah cincin dina benar. Di mana? Dina agama Islamnya si pasal orang menyerah. Maka jalma mah kudu nyerah. Arti nyerah di dieu nyata laksanakeun parentahna, jauhan halanganana. Ceuk ua ajenganna kudu indit anjeun, kudu lubang anjeun dina parentah Allah, kudu cicing anjeun dina larangan Allah. Takwa eta. Salaki indit dari takwa. Salaki dek usaha dek dagang, takwa salah dari Allah. Dek uget-uget takwa dan lain. Tapi termasuk hamdan neangan kifayah. Kang Hamdan menjalankan kewajiban seorang suami, bentuk tanggung jawabnya itu adalah perbuatan takwa kepada Allah. Sebab ku Allah oke dipare, ku Allah oke dipare. Mawi, hoyong tenang ibu, asli, yuk usahakan hirup kesing bisa takwa asahakan. Allah sangat orang bisa dan tujuan hidup kurang kabeh hayang bagja, hayang senang, hayang tenang. Betul? Loba nu senang tapi teu tenang. Dan mawi pentak ka Allah. Ketenangan hidup ujaran takwa ka Allah. Kama qala syahrukan. Tujuannya kabeh hayang senang.
lamun diri geus nyukuran sadaya kewajiban oh bereja kabaraya orang jati diri sadaya hamba kudu maula tujuan kabeh hayang senang yang kapona beda hayang tenang padahal sadaya kemampuan diri gagal tertempur hayang tujuan kabeh hayang senang Kode. Bedil lah. Bu, lamun salaki nak ngajalankeun kewajiban takwa. Pamajikanana sarua tumu taat kana kewajibanana takwa. Salakina takwa, pamajikanana takwa, maka bercerkosul arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu sholihatan. Bu, lalaki bakal baca lamun boga memiliki ibadah pamajikan anu soleh. Pamajikan anu soleha salakina soleh tenang mah. Bicara wede mah. Diomongin mah. Dihewalun mah. Dicungurin mah. Itu positif. Mehatin. Mana aya rumah tangga ini? Tapi omongan aya. Turun-turun. Aya. Sakitu salaki geus kurang kumaha kana kesehatan ka pamajikan. Ayo diomongan aya. Cek salaki ulah sok punya kanjung sia omongin teu beja aya, tukang anu teu beja aya. Pikeun salaki nakot ngegerung kalau di pamajikan anak. Deuleu wakai ieu teh sia deuleu. Ieu awak aing bagang lain pulau begadang tapi mikiran hutang pamajikan hidup kabang usaha melunyatun asal ieu parusing mikiran anak nu diturunkan saukur kahayang lain orang udah mati yang jelek soalnya asal dia mau diturunkan seukur kahayana pemajikan hutang di mana-mana kiri PMM MBK dan Kosnipan ibu seorang wanita soleha Neng Yuliani seorang wanita soleha dia akan memiliki rasa malu kepada suaminya takut suaminya tidak ridho atas apa yang dia lakukan maka dia memelihara rasa malu tapi kan ngomong di laki ditutupan bahasa ujung tiung osok itu osok ngomong di laki itu osok saking bu mereka di sini itu baca ya tidak ya saya krek seri mas seri kan gak pernah pantau bomba orang kalau seri itu wah
siapanya? Tas di mana wae karena tas di mana? Nah, saya coba betul gitu. Bu, awewe pamedikan solehah mah gede guys. Gede guys. Isi bisa tidak pakai pusat. Salaki oke nu soleh mah sampai urut soleh. Kamu baru nanti. Daripada dulu, makanya isi mulut sapi bapak ya. Salah satu guna naon sarung itu adalah untuk burung. Sarung itu pengendali burung. Burung berkok. Kemudian gas dengan bohong. Jadi orangnya kudu boga kais, kudu boga kais salaki oge salaki. Ya, kan ya. Itu sebagai seorang yang pemimpin keluarga anu saleh, dia tidak semena-mena, tidak semena-mena, melainkan utamanya mudah ridho Allah. Sebab dia yakin apa yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Gitu. Komitmen mulailah berkomitmen untuk menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Ketika kalian berdua menjadi pribadi yang soleh dan solehah, yang merasakan kebahagiaan bukan hanya kalian berdua, orang tua pun akan merasa bahagia. Gampang merek kolot mah kan? Gampang mulang kali maka kolot mah. Embong gue rumah tangga kurang teh. Naon redejeun hebongkeun rumah tangga urang teh adem tentrem ayem moal adem moal tentrem moal ayem sepanjang hidup duaan teu ngalaksanakeun parentah. Waduh minum kalapana hilang tenggorokannya. Bawi dan tujuannya dia bagja kenya agamanya keras kemauannya untuk melatih orang tua. Kata laki nu soleh mah moal wani ngahina pamajikan, moal wani ngadolim pamajikan. Konteks cek hadis rasulna wala tadribil wajha wala wala tuqabbih temenan kurang nyela antara pi hoyong itu menang. Ini rumah korban orang itu ya. Asal diuyahan. Ya mana? Ulah koma tunggal tunggal kalau jadi pamajikan haram eta teh. Gimana? Ikut apa baiknya? Ulah tunggal. Nah, kalau sok hau anu gaplok, lamun eta anu wani cepret-cepret. Juga cabok kalau jadi pamajikan. Nah, diisin. Urang dicabok aya putih ditumpakan di. Pulgar ieu bahasa, tapi cik pikiran ku hate halus. Isin teu sebagai laki-laki urang. Oh, harga dirian. Kumaha tadi, urang dicabok putih di bro. Coba. Oh, ka era. Dikoyok di tadi. Tapi gambaran jalma iman mah wajib. Tah lalaki moal bakal mirosea akan nabi sawenang-wenang kalau jadi saha pawajikan lamun boga ilmu. Kunaon lalaki sok salaheka eueuh nyenengan hate mata sabenerna mah wajib ngaji mah lu ulah eureun ngaji mah ibu-ibu lain lalaki majlis taklim teh kudu mah pinuh ku lalaki kudu nyaman
Aku besok kabari ngaji sudah. Ih, masya Allah alasan. Yo, ayo ke nama majlis unggal madhab aya. Ya, pesantren unggal lebur, subur. Hampir di urang di Jawa Barat di dia di daerah kamu dekat serikat pesantren. Pasti ngan pertanyaan anak. Urang daerah kode bulan. Pak, Bo, mi HP ke urang dia. Lamun bener ece resep ngawas resep pengajian mi HP. Sakumaha ece bapak resepna ka Ustaz Duhai mi HP. Sakumaha ece bapak resepna masalah pede sudin sakumaha bapak teteh kakak resepna ka Ustaz Duhai mi HP nu kudu diriung-riung di pinuhan majlisna dituturkeun ku urang dituturna pituahna di amalkeun ilmuna nyaeta kiai satempat sakumaha ece resepna betah di Ustaz Duhai kekeh nu kudu dimuliakeun mah nu kudu dikupingkeun mah pituturna nyaeta kiai sebab yakin gede keneh jasa burung haji timpuring dia so aduh dia pulang makannya di pedang di ondang dari itu sudah pedang di ondang dia kamu aing lewat tadi nanya tapi guru ngaji geus pasti rusok nguruk ikro tuturutan juz amat nguruk tikih di dieu sapopoena ditajuk di pasantren di madrasah etan sabenerna mah urang kudu dibuliakeun kudu dicesan harus enggak makana nu halangan urang teu ngaji aing sanggup mah makanya ada salah kita dalam ngaji mulut berarti ya salah kita dalam ngaji hidung kepala lindung aki ngalabelut kaduhu aing kaduhu gableg salaki kanu purut nah siapa mulut ke aing teh mulut mengaji kali itu tuh nah salaki kudu pinter sebab lalaki makan ada pemimpin rumah ada rumah ngurus rumah tangga itu bukan ilmu lamun salaki bodoh putar lain ngahina ieu bahasa ieu mah keur nguakeun pola pikir Pak putar ulah salah kaprah pernah kami dijawab Ustaz bosok bina-bina tim cenah ngaji teh besok ngaji cenah bodoh yeuh sugih dengekeun pasti itu lagi dina medsos ngomong lagi padahal ini cenah YouTuber kepikeun lain ngahina kalau bodoh iya mah dalam rangka motivasi ke muka pola pikir ulah betah di sini ulah ngalap cukup ku ilmu aya betul dan kalau kurang ya pak kurang zaman tuh listrik nah kau ngaji laras tepat kalau kurang bahwa orang dia can aya listrik kayu jauh tapi darah kata-kata itu betul darah ngaji betul bukti nah lebih kapoe ayeuna urang kabehan ngagem kana akidah Islam jasa sah saudara urang baheula nu ngaji lebih ka urang ngajina kabawa Islam betul lebih ka urang ayeuna alhamdulillah ditakdirkeun dikersakakeun ku Allah urang jadi umat muslim itu adalah satu keberkahan sebab kalau kurang baheula daek ngaji daek nyangan ilmu nah tinggal urang ngaji daek ngeunah ieu urang listrik aya cai ngakolontor ka imah naik padahal orang naik ada cai ka imah urang ieu urang mali ka mana hah bukan ini ember kan ulang kali ini ember laju apa ulang di sini pakai halus sakit berat pusat ustaz sudah ustaz
mandi usul. Lalu ayah di mau kayak tapi yang dua jalan kaki gara-gara naon terus mandi ditiup kayak udah tidak perlu ditiup aduh di udara pakai tiup kan bulu bulu ditiup kan buyur karena mandi kurang tiup baru rambut mandi katampian kaki putar ngajinjing ember balik mandi teh nu ngajinjing pompa ngajinjing ember jadi kok ayah nama cai nyorok kaki mah narai sorangan betul pun nama cek aturan macam teknis dia berbicara secara teknis kurang perlu lebih taat gitu kan betul mengarahkannya orang kaya nih kurang dia bahula borah bawa saya tinggi mah kemana lagi sing nggak mau begini pasti si pemajikan ini minum amat penting mulas asa tu badarimu undang aku mulas are kapasingan sieu lamun sorangan punya salah yang paling tersibuk nyoi teu kudu bingung kegeurang nyokot kese lamun beres alungkeun ka kebon batu ulah ieu lega sari kudu di perangkari baheula kulor kowetan kulor ini sia cepat sok iis mani bagaimana isu ibu akan cari mari para wageran nah ini apa bangkasin aja oh eta kang yang samina kapal dulu aya kapal jago aya oh eta fenomena udah kena mah kapal bagaimana rasanya di sini resek mereka tidak akan tahu bagaimana sensasi di sini itu pulau Dallas mereka tidak akan pernah mengalami momen di mana masa kita kulit moljai di walungan barangnya sugan kayak gitu yang terkena teman duit di belakang update Mangosin kulit ini kau hebat di bikang atau awakna cibruk awak jebrok cibruk awak jebrok mangosin bangun bulu jabri wengkah jebrok tapi eta kulit dasiun ulah ngomong gitu ulang ada pengen bikang dia iya di situ bahwa masih ya sakitnya mesti lalu sebuah ada siapa wafatinya mah ayo ngomong kami Dipsi Wati siun bang ramai turun begitunya eta baru orang lagi teh orang kemarin makosin dia ya bahwa dia banyak orang zaman sekolah SD apa kowean aman be umur SD umur SMP teh kalau diseran be orang pemuda parah benar ayo aman be mana aman mbak aman mbak dan ulah bohong sekali teh ulah lamun deu karena fasilitas kiwai mah urang kasan betul di dengan ilmu teu urang kudu ilmu teu ngolah ngaheuyeun kumaha supaya teu salah ya teu salah naon tujuan anda keur budak ridho jalanan aya dua aya ibadah makhluk aya ibadah boe Kasih bu. Ini saya tinggal dendam. Oh ini.
ada saya kan. Cuma kosin dengan usaha di sana hampura nggak ada daki dengan masalah. Soal sana masalah ini itu ramai, jangan kayak aja yang ramai di orang cari kerang. Anu kaopan kang Hamdan, lalaki mah kuduku kuat ayeuna gede panjang teu kuat aja mah. Nya gede, nya panjang, nya kerasnya. Jangan lama. Kuat naon anjir Kang Hamdan? Kuat iman. Emot. Ini kamana wae hidup di iman aya ngadaluan. Usaha di mana wae hidup di iman saya nu harap kan sing kuat naon? Keimanan. Memang cek bahasa mah rumput tetangga lebih hijau, ajaran pakai kacamata koneng. Jadi ulah kabawa ku hawa nafsu neng oge si emut salaki teh balik pagawean teh meureun bisi salaki teh di luar teh meureun mun maneh atawa ka hamna teh ulang gawe teh meureun aya ngawara kampung bisi ieu mah bisi saat kita mulang gawe di aing macam-macam aing ngalogahala aya nu ngaganggu ngagoda. Urang sebagai pamajikan kudu jadi obat penawar ke salaki supaya salaki balik ke imah tenang, tentrem. Dia tahu kemanapun dia pergi, dia tahu kapan dia harus pulang dan kemana dia pulang. Jangan sampai ada bunga yang lain di luar. Aku takut sayangmu terbagi, aku takut rindumu terganggu pada orang lain. Cukup saja, jangan sampai di luar sana. Ya, aja. Aduh, ini masalah ini balik ke imam kata tempo memajikan, boro-boro jadi penawar. Kata tempo dia memajikan tuh. Kopi koker kita lagi budak dan bisa lagi. Ayah ada kamu yang itu ayah. Betul. Tapi karena itu sama kalau memang capek sih pemajikan yang muslimah. Oh capek. Lantaran tak muslim pemajikan kan? Enggak karena sakulian itu. Jadi beresan di tengah dapur nampur. Beres di dapur kita di halkimahan gaya ampalaya. Dari kamu pegawaian. Urun di gawe, namun urun. You must believe me, okay? Mana? Ini bawa. Hati, bisi engke urang balik ka imah pemajikan teu sare, tong angkok namanya sarua capek. Capeknya sarua. Uyuhan awet linglung eta kaku sumur kasur, kaku sumur anu. Gimana orang awet kolot gitu kan. Tidak ada penyegaran. Jadi circle nanti memang membosankan, betul? Betul. Udah bosan, nonton. Kira gitu dia awet capek. Pernahkah ibu menerima rasa terima kasih dari suami? Kayak ngomong sing keras ya. Pernah ibu dari penghargaan di salaki? Suka di salaki, mama. Aku tidak mampu memberikan sebuah berlian. Tapi ini hanya untukmu. Aku hanya mampu memberikan setengah gram saja. Saat ini enak ngek-ngekan ya.
Bibi gue ya. Cincin. Setengah gram. Cincin lahar. Oh, itu atuh akan tuh mampu, merek 1 gram 2 gram, tuh mampu. Bisa tuh akan merek bahasa. Jangan, nyai. Hamura. Akan biasa bisa ngabungakeun. Lain teh hayang akan teh sebenarnya akan pulang gawe teh akan lain teh hayang akan oge dahan di restoran. Sabar bae nya. Jangan masalah mah insyaallah bakal senang. Kemudian Kak, ieu asal mana? Aku sabar di modal. Sabar ya. Atuh sabar. Ya aya teh mana sabar. Lagi ada orang yang ucapkan wakil, Kak, udah ngomong Kak kamu dia. Iya, asal kakak balik, itu ngomong kami mah. Atuh kakak inget nyerek balik kan dia. Nyanyi Magusnu. Pokoknya mah ulah ngomong, kakak mau emas bulir seger baheng, baheng, pepek, bengek, ya pepek, tinggal bengek. Ulah ngomong kakak mau tetek, mau bengek, kakak balik tinggal mau bengek, ini dus bunga kami. Ayah tak apa macam boleh gitu ayah. Asal nak orang bawa macam boleh gitu hiji gitu. Mangsat. Atau orang ini sebut ada apa? Iya mah kerma hiji. Salah dibalik pakai salon pasok nyanyi. Dunia mau salah kita asup angin bernya. Aduh. Asup angin. Baru salah dibalik itu mah. Ayo kamu harapun sakit mah tuan ini tidak apa majikan. Tuan ini dari sini gabung. Sini gabung. Mana? Atau di dapur dari bawah rumah ini. Macam apa? Terkadang nama. Kalau mendekati nanti itu akan hamdan ya tapi dari majikan. Macam apa kalau majikan? Kalau mendekati nama dia kan masjid. Besok mah ayeuna seuri. Nah, aing lagi mah heraun. Tadi amas salaki balik terus di pagawean terus di panyamaan ke rumah tangga. Asa Pak mereka tercapil silih makhluk silih hampura. Deui di rumah tangga silih hampura. Sok nya anu bener, bener deui. So, eknyangan anu bersih, bersih. So, kita deh umpamanya sini hampur. Oh, betul ya hampur aku aing. Pemajikan hiduran sampai bersihnya. Rek sampai kumaha atuh Pak pemajikan mah. Jika dapur loba gerohanun. So kawan sesuhan. Masih. Kabuan raya sepuan tengah imah beresan. Betul orang tuh cara pakai masker. Tinggal hiji deui ieu kopi di urang sanduit sih eta we. Waktu mah bersih itu. Saya akan leuwih urang kopi. Kopi beres. Centang. Silih hampur. Silih hampur. Itu kan neng ieu ya. Neng Rani. Protes. Neng Rani. Apa ya? Salaki wanci baliknya. Biasanya saya asok tak asal bulannya. Terus, lo sok hidup sokor, apa hidup sokor apa?
Lalado. Apa lalado? Iya. Nyambung gerak sih. Menjedok gerak. Kurang dulu tuh. Awewe, mah ulah hidup cok. Ulah hidup cok. Kudu pondok suku. Lain berarti suku kudu meyapak. Ulah ini lamun itu salah. Bahwa izin salah. Oh, perlu? Iya, kita fokus mandi. Gerseng naik kanan mio, sen ke kanan belok ke kiri. Giliran salah dibalik, majikan dulu di iman. Kemana sih mama? Nggak ini dari mama pulau. Karena saat pembelian datang, terus nama saya kode. Boleh kelas nom? Saya kode. Kudu apa neng rani? Wayang salah dibalik. Buru-buru kawan. Pulang kemana-mana. Kudu terus ayah di iman. Supaya salah dibalik manehna panggelar ningali adalah obat penenang jiwa benar. Sebab istri itu disediakan diciptakan oleh Allah sebagai inisiasi untuk cenderung kepada ketentraman, ketenangan. Bawi pastikan salah dibalik pemajikan ayah diterima ke atas. Salah dibalik pemajikan saya bila perlu setengah kilo neng rani imah kucing anu memorok terakhir kami beres mandi jangan lupa pakai sesuatu terus salaki macam naon namun kalau musuh deh kurang nyapa ke salaki si mengikat ke salaki wih datang salaki pakai sunitan ini kapan ini dengan kerong lagi tidak boleh lupa pengusaha sukses bukan gara-gara apa? Gara-gara kacang pejabat rungkap kenapa? Kacang tuh kita neng tadi ini seru tapi yang kerong dagang salaki, ayah, alhamdulillah, salam. Ulah lo omong, salaki mah, biar dilacai, nggak seret, nginum, capek ayah. Kadek mama, kadek kakak. Wah hasil. Setor. Aduh. Ibu. Jadi pamajikanana tinggi karena kewajiban, salakin oke tinggi karena kewajib. Ketika dua nana tinggi karena kewajiban, melaksanakan kewajiban masing-masing, maka secara tidak langsung hak keduanya terpenuh. Tidak ada yang ditolong, tidak ada yang dilantarkan sebab dua nana tinggi karena kewajiban, otomatis hak kedua anaknya terpenuhi. Kalimat tahan lama, mau tahan lama teh kasih sayang, jangan pernah lupa. Luka dua tahan lama niat ulah roh. Bangun buka hiji tadi niat nuturkeun sunnah Rasul. Luka dua simbol arah rumah tangga teh. Wa taksir umatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat nyeurkeun umat roh. Niat nyeurkeun umat Rasul. Maka tujuan rumah tangga luka dua teh salian ti urang nuturkeun sunnah Rasul memperbanyak umat Rasul. Dengan kita dengan kita memperbanyak umat Rasul, maka Rasul fa inni mukatsiru bikumul umama yaumil qiyamah. Sesungguhnya aku akan membanggakan kalian nanti di hari kiamat. Maka jeung saha? Jeung rani engke padami. Tuh. Buka anak 12
Di mana lagi yang karak tilu ya? Gitu, aing aja mah loba, kan ini kenyataan karak negara tilu ku pangeran. Gitu, dikesakin ada gitu. Ulah awak poin letik ya. Nih, letik-letik dijabakan warga gedean. Bawi, niatnya itu ke umat Rasul. Bawi, tazawwajun nisa walud dan wadud, nikahilah olehmu perempuan yang walud. Naon walud deh? Subur. Naon wadud? Lemah lembut. Kenapa harus lemah lembut? Karena anak itu lebih banyak interaksi dengan ibu, dan ibu adalah madrasah pertama untuk anak. Baik wanitanya, baik pula turunannya. Ruksak awewena, ruksak Na'udzubillah. Nukatilu tujuan nikah teh adalah ngarep-ngarep turunan anu sok waroja'a waladun sok. Oh, tujuan nikah mah ngarep-ngarep turunan anu sok, ngarep-ngarep turunan anu sore. Ngemawi ya komitmen dua-duaan. Ulah silih andalkeun, ulah silih tuduh, ulah silih Ayah, itu tinggal kamu. ulah silih nanya, ulah silih kamu, ulah silih tuduh, ulah silih andalkeun gitu. Nya, tapi kudu saling mengisi. Kudu saling mengisi. Bo, anak keleutik keneh capek teu kolot. Anak keur mujeuhna lieur teu? Lieur. Mujeuhna biayaaneun puyeng? Nikmati. Naon nikmati prosesna. Nah, sebab eta anak secara tidak langsung ternyata hidup ini singkat. Anak ogenan kebersamaan di kolot singkat. Setelah anak kita dewasa, perlahan dia akan menjauh dari lingkungan orang tua. Seiring bertambahnya usia anak, dia akan mencari lingkungannya sendiri. Dia akan mencari dunianya sendiri, dan dia akan mulai bergaul luas. Kemudian dia secara perlahan menjauh dari orang tua. Puncaknya ketika anak berumah tangga, disitulah dia lepas dari pengawasan orang tua. Akhirnya ketika masa itu tiba, macam osin, baheula kamar ieu teh rame, aya si Aa. Baheula kamar ieu teh rame, aya Neng Rani. Waktu ngadahar, diketrok, aya keur ngarengkol. Waktu naon ngariung, aya tuh. Waktu ngaropi, aya. Ieu mah geus kalung mah alangsa. Jangan sampai ketika kondisi itu datang, urang teu siap. Jangan sampai ketika kondisi kita datang, Pak, urang sebagai kolot teu siap. Numawi kewajiban kolot adalah mendidik anak tilu tingkah. Dan urang benar-benar garap-garap turunan anu soleh, sakurang-kurang dengan Nabi, adibu auladakum ala salasi isolin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qira'atul Qur'an. Didik anaknya supaya cinta kepada Nabi. Dua, didik anaknya cinta keturunan kanjeng Nabi. Bukan tilu, didik anaknya cinta karena Al-Quran sampai dia menjadikan Al-Quran pedoman hidupnya. Kama qala santri. Lamun anak jauh di agama, anak terpaham karena agama, kasih ke Allah. Akhirnya kolot
ketika jalma mangsa awakna teu walak kaya kalau jalma maju ka kolot geus rempo anak ulna jadi tulang punggung kolot kudu geus senang hening ya kolot ulna geus senang hening segala ieu kitu dihandle ku anak segala ieu kitu ngandalkeun anak teu saeutik kolot maju ka kolot tanaga geus beak antang we ibuna sika nah anak ngadoakan lantaran karina jadi wawuh jadi kenal Al-Quran mawi eling hei dulur nah ibadah ulah cam mumpung hirup samemeh awak dibungkus ku memeh datang mangsa eta eueuh urang kubur bisa jadi ketika kolot di jero kubur dia bertanya kepada malaikat wahai malaikat kenapa kuburanku wangi kenapa kuburanku terang kenapa kuburku luas kepada malaikat itu karena salah satu dari anakmu berbuat amal soleh hingga pada satu ketika wahai malaikat apa yang terjadi kenapa kuburanku berbau busuk ini kubur dia berbau busuk alabatan bangke nu pernah kacium di dunia tuh deui bau nu pake jalma so ulah komo naon bangke awak na karakekeo geus geus kolok-kolok ulah mabut beda we kaos kaki ambeun tuh so sebelum saat itu terjadi ketika urang geus ikhtiar diwawuhkeun ka kanjeng Nabi geus diwawuhkeun ke tempat ibadah nyata diajak ke masjid ku urang geus anak hingga Allah memanggil kita selaku orang tua balik maneh cek Allah kudu balik rek anggeus rek henteu tugas urang selaku kolot didik anak balik tinggal urang nempo hasilna di kubur halus didikan urang ngocor gajaran ka kuburan goreng didikan urang akibatnya bakal kadarima di anak teh adalah investasi urang dunia akhirat anak yang berbakti mah ulah komo urang geus maot hirup keneh doa menjadi anak nyata rasanya ini ke mana anak sengit ngaran kolot cicing di mana anak harum barang ini bagja dulur-dulurna tapi ulah komo geus maot hirup keneh ge ini ke mana anak dicarekeun diomongkeun ulah komo batur kolotna ge erang ulah komo kolot batur ge jadi tetanggana erang nah utuh ibu anak kos itu ulah komo dulur dah tetangga nawe eraeun tapi katanya aku kata masalah tetangga ambil si teh di ibu anak itu teh ibu anak itu selamatkeun kade ulah putus asa doa indung ke anak mah seperti doa Nabi ke umatnya kade ulah saparang-parang doa ulah salah doa si halus doa ke anaknya maka kahanan sareng neng si halus doanya ke anak supaya naon supaya urang boga anak zuriatan sholihatan qurrata a'yun anak sing jadi qurrata a'yun sumber kebahagiaan orang tua lain kalau jadi fitnah ka kolot lain kalau jadi aduun musuh nyata terkolot naudzubillah ini dan sehingga kolot halus tua kaya leuheung di dunia eueuh bisa naon bisa ikhtiar di dunia masa perih-perih di dunia ayak keur ngarengkah keur dadang-danan jalan hirup tapi lamun jaman geus maot dari jero kubur rek naon ada iwalti naon menta turun kalau hirup ingatkeun hirup keneh lamun hirup keneh ingatkeun kalau jero kubur dia akan beramal soleh dan menjaga ketaatannya tapi lamun teu ingatkeun apa yang terjadi nanya kolot ka malaikat aya naon geuning kamari masih imah bau-bau teuing nepi ka bau teh alabatan bangke nu pernah aya di alam dunia kuek-kuek teuing ieu teh
kowe ieu teh ke kali kubur. Kumaha cek malaikat? Itu karena anak-anakmu berbuat maksiat kepada Allah. Mendengar adzan dia cuek. Neangan ilmu tepati beuki. Dunia diudang, akhirat dibobohkeun. Maka jalma-jalma nu kieu sarua jeung teu ulang tarima menjadi kolot. Lamun bapak bisa nyenangkeun kolot, ku harta keur hidup baheula. Lamun bapak ibu can kanuga maumrohkeun kolot. Lamun bapak ibu can kanuga ngahajikeun kolot sebagai bentuk ulang tarima. Tolong jangan sakiti hatinya dengan ucapan dan perbuatan. Ke atas ini? Asli ke atas? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan.